Bismillahirrahmanirrahim. Aya jelema dia ngomong, "Hei salat salat aing geus dikersakeun ku Gusti, geus kos ieu teh lok salat keke kumaha Gusti bae aing mah di akhirat. Aing mah geus pasrah jasa ka Gusti. Hirup teh dihirupkeun ku Gusti, dimaotan ku Gusti, disehatkeun ku Gusti, digeringkeun ku Gusti, disugihkeun ku Gusti, disusahkeun ku Gusti. Geus ulah ngajak-ngajak ka aing, ja aing mah geus luhur jasa pan. Aing mah geus kumaha Gusti bae. Urang ge ieu bener oge jelema nya. Oh hebat deh. Atuh aing mah geus kumaha? Qadar Gusti, masyiah Gusti, geus aing mah geus nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti. Jadi aing mah geus teu kudu diajakan Gusti sebab kumaha Gusti. Mamang ngosok dagang ngosok. Aja maksudna dagang naon? Atuh dagang nangan duit, jang naon? Jang dahar. Pan teu kumaha Gusti. Loba omong sia. Aing ngaju puyeng. Lamun mamang deuk sagala nyandarkeun kumaha Gusti. Ketika diajak salat kumaha Gusti, ketika diajak haji kumaha Gusti. Aing baca hirup paehna ge kumaha Gusti. Mamang ulah dagang ulah tani nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Gas coba hirup apa moal mamang. Lain doh itu mah kos itu. Tampilin ya kos sok aju ka dinya. Teu kumaha Gusti bae. Aing mah geus kumaha Gusti bae lah. Moal tani, moal dagang, moal ka pabrik, moal naon. Paling ge tilu poe kiceup modar bisa ye. Nah, pan aya Kangjeng Rasul diutus ka dunya. Pan Kangjeng Rasul teh titah tabligh nyampaikeun tauhid ka Gusti Allah, amanah syariat. Jadi berarti kudu boga sabab abeh kapanggih jeung musabib. Jadi mamang teh kudunya kelan sabab ikhtiar ngaranna di dijalah jangan gantungkeun taklif. Di mana aya taklif bergantunglah ganjaran jeung siksaan. Umatak janu nyampaikeun anak Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul teh nyampaikeun. Padahal hakikatna mah bener sakabehna ge meunang ti Gusti Allah ngan. Kangjeng Rasul teh nyampaikeun syariat di mana-mana iman ka Gusti Allah, ngalaksanakeun aturan-aturan perintah Gusti Allah. Ngajauhan larangan-larangan Gusti Allah. Ieu halal laksanakeun, ieu haram jauhan, ieu sunah laksanakeun, ieu makruh ulah, ieu mubah sok pilih. Eta teh ngaranna taklif, di dinya lah bakal ngagantung ganjaran. Ketika ngalaksanakeun wajib ditempelan ganjaran sorga, ketika ngalaksanakeun larangan haram ditempelan siksaan neraka. Ieulah tugas Kangjeng Rasul. Bener ge meunang kersaning Gusti pan aya syariat mun ngagantungkeun kana kersaning Gusti bae kabeh atuh teu kudu aya rasul, teu kudu aya kiai, geus bae kumaha Allah. Aya awewe di sisi jalan tangkarakeun kececes ulah teh seri tubakan kersaning Gusti. Waduh, ieu kudu ditakol ieu jelema Gusti. Aya syariat. Kalau solo ngomong kiai lain senajan ngeridit geus aya di dituna meureunanan. Bari kalem teh ngomong. Saya di dituna meureunan lah. Meureunan kitu ge meureun Gusti Allah mereka urang atuh kudu kieu meureunana. Jalanna beda-beda meureunana. Nu dagang teh anu ngeridit bae lah terus. Segala ge meureun geus diatur ku Allah ya. Terus loba ngomong kiai meureun kudu kieu di dituna. Cekel kurang huluna. Sia sok ngadenge ngaji henteu. Ieu kampak ieu. Ieu kampak sia ngadengekeun henteu sih. Atuh kersaning Gusti salah nerapkeunana bego sia. Atuh deuk lawan aya Kangjeng Nabi itu aya kos kitu mah. Kangjeng Nabi teh tidak utar atur. Kita utar atur. Kangjeng Nabi teh aya dilanjutkeun ku Khulafaur Rasyidin kita utar atur. Khulafaur Rasyidin nyebar sahabat ke mancanagara, nu ka Yordan, nu ka Syria, ka Turki, ka Yaman, ka Mesir, Irak, Baghdad dan lain sebagainya. Nah, zaman tabiin masuklah ke Indonesia, dilanjutkanlah ku para ulama salafus salih. Ieu teh ditangatur dulur. Sing ade ulah kabablasan. Teu meunang ngomong masyiatillah heulanan, teu meunang aturan syariat. Allah aya ridho ketika didinya urang akur jeung syariat. Allah teu ridho lamun teu akur jeung syariat. Ari masyiah nama atuh kabeh ge masyiah Allah. Ngan teu setiap
anu kena masya Allah kena ridho Allah tinggali dina sanusi ima urang ngomong letik bae heulana ulah luhur-luhur ngaji tauhidna supaya kaharti sebab ieu mah loba orang ketos kendal bojong anu home industri moal ngartieun nya namun dimantekan sebabnya nage sok mantek ngol poe ngomong urang bae heulana luhur sebenarnya mah ieu teh luhur mun dimantekan rame ge cak nu ngaji cak nu teu ngaji mah puyeng Pak. Nah, henteu setiap nu kataalukan ku masya Allah, Allah ridho. Henteu. Sebab Allah ngagantungkeun ridho teh ya di luhur syariat. Di mana-mana akur jeung syariat aya ridho Allah. Di mana teu akur jeung syariat ridho Allah. Ari kersane Gusti nama kabeh. Allah bahkan maha sagala-gala. Bejakeun mah ka ditu, ulah sok sageunahna nyandarkeun ka aing bae. Ulah segala ngeridit gatem kersane Gusti lah meureun geus di ditu nah je disepak bisa sia kuai ieu sok sangeunahna bae tabu budak zina aju atuh meureun geus kersane Gusti ti ditu na kudu jadi tukang zina aja diantep geus pokona mah geus aya masya Allah eta ngomongna masya Allah atuh deuk iraha dakwahna deuk iraha dakwahna tadi matak dakwahkeunlah syariat Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia ieu teh aja ngabeberes lantaran di diri urang aya nafsu beusi engke urang kababawa ku nafsul lawamah beusi kababawa ku nafsul ammaratu bisu nah ieu Kangjeng Nabi teh tita nyelapkeun numbuh suburkeun nafsul mutmainnah nafsul radiyah nafsul kamilah nafsul mardiyah supaya naon merenah dina ngalaksanakeun syariat Allah engkena hampang ngeunaheun tah mat ieu mah kieu nya ngomong kos kitu soteh nu sabenerna mah nya ge nyahoeun ngan ieu menentang ka anjeun teu percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan kaula eta mah sakadar nentang doang mah tabak kos kitu bagus bejakeun ka manehanana eta kanyaho kos kitu menang ti mana moal aya kanyaho kitu sekedar sangkaan tabi'un illa zon deui nuturkeun kitu teh kecuali sangka wa antum illa takhrusu bohong tadi gelamun kurang ditilik-tilik rame tah cek nahu mah ulah waka mantek we cek nahu bae heula tina bahasa lausa Allahumma asokna wala abauna abah teh diatopkeun kana domir nu aya dina lapad asokna cek dina alfiah teh di mana-mana aya isim zahir diatopkeun kana isim domir wajib kudu dipisah teu meunang kumtu wa zaidun diatopkeun kana domir tu ulah kudu dipisah ku domir pasol ila bidomiril munfasil kumtu ana wa zaidun eta sakadar kos kitu tah cek nahu mah ieu ge kuduna mah law sya Allahumma asokna nahnu wala abauna nahnu da ditendeunan ku Imam Jalal dina tafsirna dina tek Al-Qur'an mah teu aya law sya Allahumma asokna wala abauna jadi ai nurutkeun cek alfiah anu mutamad mah law sya Allahumma asokna nahnu wala abauna kok Quran di alfiahan alfiah kudu di Qur'anan kuduna mentak kulah alfiahan Quran atuh nu jadi sumber naga Al-Quran sing hade engke bisa nyalahkeun Quran urang kuduna ge jadi syahid orenganan teu kuduna naon teu dipisah ge kudomir lantaran aya la wala abauna geus lamun aya la madinya endek langsung bae teu naon seakan-akan eta teh pamisah atawa nakdirkeun bae sarua jeung law sya Allahumma asokna wala asroka abauna geus babacaan ge atuh dilempengkeun mangeunahkeun sok ku sia Muhammadiyah langsung Quran mah sacablakna sungut sia keng mikung sia ipan orang mengenahin tah dilempeng-lempeng ku urang tinggal we elatna kunaon sih kiai eta ari domir ari isim zahir teh teu meunang diatopkeun langsung kana isim domir
hari atop eta anut kana matub ale urang lamun narkib ge mun narkib kan kos kitu teh Zaidun matubun ala na hari atop eta kudu anut kana matub alna samang-samang sama matub alehna ropa atuh atop nagih kudu ropa pan kos kitu koma Zaidun wa amrun wa ropa atop amrun diatopkeun kana apa Zaidun hari atop eta kudu anut kana matub alna samang-samang sama matub alehna ropa atuh nagih kudu ropa nu mondok panggina hijau nya coba nu teu mondok ini naonan teh si kiai cak aing ge mondok sia atuh digeraheun tuh eta narkib kulon tapi lamun wetan malain ka walu harbatin amrun matupun ala Zaidun wal matub alal marfu kos kitu teh lamun wetan ngaranna ngerab teh atuh sarua-sarua keneh tah kieu atop eta anut kana matub aleh geus berarti atop kumaha matub alehna berarti atop manuturkeun jadi awalna gayat bau nuturkeun kanu ti heula opat perkara nah di antarana atap nah ieu atop nuturkeun matub aleh nu dituturkeun mah kudu gagah lamun atop nuturkeun matub aleh na teu gagah silakas ya matub aleh teh kan nu dituturkeun atop nu nuturkeun urang lempang peting ya kamana ya urang ngajian itu deh urang pengajian kiai ditu kiai ayo heuy lihat ka kuburan sih urang duaan bae tenang kuburan dipake kasieun ayai pakai beranian urang nyaho si eta teh beranian urang daek nuturkeun daek urang ketika datang lewat kuburan aya nu seserian sia seserian goblok teh nyaho sia aing teh pan batur sia lah ngaganggu sia lah sesama teman tidak boleh saling mendahului nya nyekelan pan ka urang geus sia gagah atuh aing urang tenang kan lantaran nu dituturkeun gagah gitu saya lewat ke kuburan oh nya aja ku batik pak lain mang nuturkeun siapa tuh geus kumangke bae nya sia berani tante aing berani mah berani ai teu neuleuh mah sing teu ngadenge aja ku batik jadi tante lah tuh ayo bae urang geus cangcaya nu dituturkeun puluh ya plek kiai sia kumaha ieu bakal ieu ka ditu lah kumaha ieu aing ieu pas datang ge ti jauh kene geus siap kurang lumpat iksa awak karena jangan nuturkeun ulah tuh ulah lumpat jadi mah kenceng di dieu geus bandingan urang pecekel-cekel bae geus pecekel-cekel jadi pecekel-cekel apa ngarendeng aing kan aing kieu mah tah kumaha mun di tukang aing beunang mun aing dihareup aing teu lah aing ngarendeng kumaha mun ngarendeng ge di gigir ieu eta aing mah puyeng cek aing ge tadi tiluan jadi aing di tengah tumpurangan bagus kos gitu bae ya geus bacakal begitu aya weh gedeprak kabeh galumset udang-udang tas subuh eta panogos kitu kan ada borangan nu dituturkeun nu nuturkeun tah ieu kepala partai tuturkeun urang tah lain gagah tah henteu tah ieu calon presiden teh gagah tah henteu nu deuk dituturkeun ku urang tah ieu kiai teh gagah tah henteu dina hukum ulah puluh ya pelaya nu bakal dituturkeun ku urang tah ieu teh pembahasan Ibnu Hajar jadi tina nahu kana urusan-urusan kesosialan urusan kahirupan tina atop jeung maktub aleh gara-gara nama ieu tah Imam Jalalain, Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti, Imam Kabeh ieu gara-gara aya wala abauna isim zohir diatapkeun kana isim domir tah kuratuh lantaran ari isim zohir mah pan gagah ari isim domir mah kapan lemah maknya atop ngatopkeun anu gagah diatopkeun kanu lemah takur jeung rumus nu matak ditaukidan kumtu ana wa zaidun abe gagah geus aya ditaukidan mah gagah teu da naon isim zahir diatopkeun kana isim domir lantaran gagah sarua geus aya dua kumtu ana ta ieu rek lain nyaritakeun ilmuna nyaritakeun rahasia ngatopkeun ieu ulama pohara amat
nu mantak teu meunang ngatopkeun isim zahir ka isim dhamir lantaran isim zahir mah gagah isim dhamir mah lembek ulah wani-wani ngatopkeun nu gagah milukeun nu gagah ka nu lembek lantaran bisa ngalungsar sia di jalan urang boga musuh aing boga musuh di mana di anu sa musuh sia si anu alah kecil jeung aing hayu emang sia memusuhan gara-gara naon aing bogoh ka urang Cisokat tadina ayo orang boga bebene ku aing di bogohan aya awena bogohan teu sia nyaho aing geus terang geus aya aing boga naon aing urang nyaho sia eta gagah senang urang kajen ku bahagia tapi sia boga kan aja sia dibusuhan malah aing dibacok aing minta tolong ka sia nyahonya ke pelor aya ke di awakinya geus geuring aing ada hal pelor mah kaisingkeun teu aja lebah gitu embung urang nuturkeun ayo jeung aing ka ditu embung lah ayo kurang pelorna masih kaisingkeun sia teu aya aing lemah gitu mah embungeun tah ieu isim zahir gagah milu kado lemah ulah nu mantap pisah kunaon ieu isim dhamir nu mantap cukup ku la bae ge lantaran tidak la eta teh bisa engke nakdirkeun atawa ngalep cukup ngan Imam Jalal di dieu teh kurang puas ditendeunan law sya'allahu ma asyrakna nahnu wala abauna lain rek nyaritakeun nahuna dek nyaritakeun rahasia ngatopkeun pohara jasa datang ka kos kitu diulik jadi elat pohara tak sing ade urang lamun dek milu kudu kana gagah ulah nu puleye kieu eta teh haram tah haram nu bener ke haram sih eta sebenarnya haram tuh asa-asana haram ke itu mah asana mah aya halalan boa si kieu kumaha sih sabulan gamari haramna gagah bulan ka dieuna rada haram ka dieuna kumaha sih gara-gara di kieu doang masyaallah haram eta haram budak ya ibu tuh mah tuh tenan naon lah eta geus kos karari itu puyeng aya ngadege kredit haram sia nu halal mah akur di mana kredit make jarak waktu jeung kontan akur dina hiji barang henteu aya dua akad nu bahaya ge ieu cak Kangjeng Nabi dua akad eta jadi haram eta mah enas hadis Kangjeng Nabi haram nya sia gade kiai rupan negara urang mah ya haram lah dua akad haram ya ai kira-kira orang kadasek mah ya teu naon lah eta tuturkeun urang eta kos kitu tuturkeun siap henteu urang nuturkeun puleh-puleh kos kitu je encan digodot encan make ragaji encan ditembak encan perang cara sahabat hiji be Allah kita ngucapkeun lain Allah Muhammad tembak Allah beres kita ngarikan haram tembak haram bae urang mah haram ya haram lah ya haram sih ai butuh mah budak sesuai jeung kebutuhan meja zaman kuring harares eta ngeuridit ya tuh bahkan nu mama kita pangnulungankeun juga rebet kanu nyana pan blon eta ieu mah keur carita nu puluya peleye kitu siap urang nuturkeun itu teu geunaheun asana puluya peleye kos kitu mah kos imam salat puluya peleye puyeng aya ngadenge teu teger teh kitu teu teger sanajan geus salah ge bangun pede bae teh paneunaheun urang salah ge terus bae mah eta urang teh imam waduh ieu budak bagus ya watakna parah ieu mah ieu budak nu salah ge terus bae ubangke wae eta konyol gitu ngaran qul falillahil hujjatul baligha
nanyakeun ilmuna Muhammad ka kupar-kupar Quraisy menang ti mana kitunya na kajaho bahwa musyriknya na ngaharamkeunnya na teh eta tergantung kana Masya Allah di mana-mana aya Masya Allah di dinya teh ieu ridho Allah bejakeun tanyakeun di mana dalilna di mana kanyahona hujahna di mana sok tanyakeun pasti moal boga hujah moal boga kekuatan bejakeun Muhammad heuh lamun jana teu boga kekuatan falillahil hujjatul baligh Allah nu boga hujjah anu jelas nyata anu sempurna mana hujahna aing nu agung nurunkeun anjeun eta adalah sebagai hujah bahwa diatur ku aing melalui rasul aing ieu haram ieu halal ieu ulah ieu mangga tah pengaturan eta lah hujah baligho emangnya nama teu percaya ka sia ieu tah Muhammad gas ulah dikukumahakeun eta mah keur carita bahwa engke kafir-kafir teh lain ayeuna bae wali teu bae bakal ngaromong kos karar itu bahkan nu moal siap ge ngomongna kos kitu bae jawara ge engke di lembur ngomongna kos kitu Kiai Puyang emang ngadengekeun ajakan-ajakan cak aing mah kieu bae lah ja urang beuki ngaduk kotok segala mabok segala zina segala judi atuh nyana beuki ibadah atuh geus bae sih nyana-nyana atuh sorga jang nyana neraka atuh jang urang heseun amat sih atuh babagi bahas eta ulah diantep eta kos kitu dah hapsu ngaranna tetep urang kudu diperangan bae isuk ngomong deui cenah urang diledek bae ku cenah ulah gimbir kulit diledek biasa bae urang kayak kebel-kebel mah mun nyana henteu luluh pasti ka urang luluh sakitu doang ya Allah dekawana lupa cek Kangjeng Nabi ujung-ujungna perang atuh nah ieu keur carita tetep bae piawai lalaunan hayuh bae urang aya kesempatan dina muludan ngomong kesempatan dina rajaban kesempatan di mana ajak teh ieu keur carita papada urang anu kejadian di Amerika pan aneh di luar dugaan di Amerika mah aya hiji urang Arab dipaksa kapan kudu asup ke gereja ora kene urang Arab kakarak umur 25 tahun dipaksa tita asup ke gereja begitu datang ke gereja dibaptis nyambung begitu embung carekan ku pendeta anak begitu carekan jadi cicing bae akhirnya nyana membuatlah soal sanggeusna membuat soal ditanya ku pendeta 1 jawab 2 jawab 3 jawab 4 jawab sampai 20 pertanyaan dijawab kabeh kageteun pendeta teh 1 pertanyaannya ka pendeta begitu pendeta ditanya 1 pertanyaan teu ngajawab pendeta asup Islam coba eta begitu pendeta asup Islam kaget kabeh di gereja asup Islam ratusan jelema tak ieu kan hese nyaritakeun anak urang cerita hidayah mah kejadian anu anyar seperti kos kitu eta cuman bae teu diekspos loba kejadian-kejadian jelema nu meunang hidayah di Inggris di Belanda di Amerika bahkan ala salah satu teras atas asup Islam jadi naon kitu ngaranna du dianggap jadi bumerang wari kan tadi beritakeun kan ka urang teh di Amerika aya di Inggris aya di Belanda aya hidayah keur meujeuh pohara jasa kuari satu sisi Amerika dengan multina pohara jasa terhadap umat Islam pengkritan penaon kitu ngaranna penindasan dan lain sebagainya di satu sisi di negara manehanana loba nu arasup Islam bocor deh kumaha tuh hidayah mah kos karena itulah nah iyalah rahasia Allah nah iya bejakeun lamun kayaho teu boga hujah falillahil hujjatul baligh Allah nu boga hujah di antara hujah nu sempurna kaula nurunkeun anjeun sebagai rasul jang putar atur ulah sangeunahna ngagantungkeun kumaha kersaning Gusti pada aturan syariat ieu haram ieu halal ieu meunang ieu henteu sok beura mentak urang mah ngeunaheun ku ari ngalawudu nang nitah kiai nang guruna nang guru nang Kangjeng Nabi urang wudu berarti urang teh nyambung jeung Kangjeng Nabi lamun urang nyambung jeung Kangjeng Nabi berarti nyambung jeung Allah jelema nu sok wudu pasti jasa ka sorgana asal wuduna nu bener iya tuh Allah nitah ka Kangjeng Nabi salat kitu Kangjeng Nabi nitah ka sahabat nitah deui kuari datang ka kiai nu kuari salat urang salat menang ti kiai nang ti guruna nang ti Kangjeng Nabi mah pan layan ti ku anil hawa nang ti Allah urang salat berarti eta teh nyambung Allah jeung urang atuh sorga
urang ieu diu kieu penang Allah tah. Ieu teh geus senang Allah jangan dengekeun memehna ngawudu heula abeh tenang. Ngerokok heula abeh tenang begitu asup ka dieu neangan tempatnya landereup PS beres-beres wallahu alam bissawab. Ngaji naon teh aing tenang biasa ngaji sakena. Falillahil hujjatul balighah falau syaa mun Allah ngersakeun hidayah takum nuduhkeun ka aranjeun kabeh lahadakum ajma'in niscaya Allah nuduhkeun ka aranjeun sakabehna tetapi Allah ngabogaan rahasia melalui Kangjeng Rasulullah dilanjutkeun ku para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in para aulia Allah datang ka kuari dilanjutkeun terus datang ka engke turun Imam Mahdi setelah Imam Mahdi Dajjal ayatiya ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nuduhkeun kana kiamat nyana ge geus caweun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat ayat nu mantaknya nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing madaekan keneh datang kana saware didatangan saware tanda-tanda kiamat tadi gade teh mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah aing kitu naon tanda kiamat iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat hiji dajjal dua dabah tilu khasapun bil masyriq gempa di wetan khasapun bil maghrib gempa di kulon khasapun bi jaziratin di jaziratil Arab ini jelas pak gempa di berbagai benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut teh ruang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan jeung geus teu bisa ditahan tamah haseup. Unggal nagara ge aya haseup, ngan haseup eta mah pohara saduhon eta mah. Datang ke poek, saduya poek ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tuluh samsi min magribiha. Muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8 ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihi nomor ke-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar sunu ieu mah bakal ti adan wah luar biasa kuari mah kakarak ge seuneu fon doang fon Fontenon kira artinya tuh siapanya hobay kan ya osok neule meureun ieu dibawa ti negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana
nukuari di agung-agung dunianya ho kabeh engke mah bakal aya seuneu satunya kadeuleu ku apehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ya ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur usia geus dibalikeun ku Gusti Allah masyaallah kan nah ieu bakal terjadilah seperti eta geus dijelaskeun lumantak Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpangna iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning cek Kanjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras panon poe ta unggal poe asal surup di handapeun aras tidinya manehanana fatakhru ngejungkel sujud ka Gusti Allah unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta unggal poe fatakhru sajidah pala tazalu kadzalik lamun ku Allah encan ditita irtabi urang parji balik deui pindah sujud eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah cak Allah udang panon balik deui ka wetan sakumaha biasa unggal poe asal datang ka hanapeun aras sujud cak Allah udang ayeuna balik deui kitu beta masyaallah teu eureun-eureun datang ka kuari masih kene gitu baik bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasa fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisah ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe henteu titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah aing kok teu dititah hudang aing cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah di kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon weh bener kuari itu deuleu waget kabehan eta memehna teh poek 3 peuting memeh muncul ti kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan 3 peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang yang ramang ieu mah jema terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat teh jeung Allahu Akbar geus 2 poe 2 peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener bae ka 3 poe kakarat tret di kulon nya ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tah mah disimpen ku Gusti Allah
salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim anu sebenarnya malah mun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula kuari diunggal negara ribut moal eureun Irak terus-terusan Yaman bakal Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun Turki kitu keneh diurang ge kuari bintik-bintik geus aya lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu ialah berbagai organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non-Islam dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetep bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris diperangan bakal kajian kumaha ge pokoknya biang terorisna terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis tambah deui ku Hurut teu nyaman teu harmonis tambah deui ku FPI teu nyaman teu harmonis padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik mah bisa geus kajian kumaha ge ieu mah geus lalakon kos kieu bajak kuari ge presidenna teh geus caho aya teh dipilih kualitas pemilihan geus aya si eta kok bisa kos kieu kos itu bae pengendalian mah nah engke kan mulai tah riweuh-riweuh organisasi jeung organisasi tos mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika timbullah engke bakalna tentara bagi dua polisi bagi dua ribut pasti di negara Irak model kos kitu Iran model kos kitu Suriah model kos kitu nu kuari eukeur bae Mesir Suriah seperti gitulah ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri kemudian geus aya di dieu boga lalakon ieu Amerika ieu jelema ribut lah rakyat bagi dua polisi bagi dua abri bagi dua Mesir model kos kitu Suriah model kos kitu ieu kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung bom sing jelebur Suriah gitu kene iya kami mah yang iya isulah ke orang kieulah sementara isu nu datang ke orang informasi geus teu murni sulit lantaran Gus Dur geus eueuh nu sok mere informasi murni kuari dikendalikeun ku batur hanya 25% nu datang ke orang informasi teu bager hese nyarita urang ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah silih tembak di Irak kayak bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, bakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya ka berupa teh heula. Untung. Can boga untung. Bakal. Henteu bisa henteu ieu bakal kajian kuku mah jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieun lah muih atuh ku ari muin age pandeg dirantai. Lha kumaha? Eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku mui geus ditosran lah ku mui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang
melalui bahsul masail angsongkeun ka MUI jadilah engke keputusan MUI kan ngeunah ku ari MUI dikendalikeun ku si itu ieu kumaha mata geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun Iran teu eureun-eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri ka markah ka ditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teh ngampar ge di terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi terek berarti tah ke dajjal lah turun wah kaunggal nagaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah lu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangeranan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakarak kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyat jasan nu mantap urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubud dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia nu hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku ari bang kredit engke mah hayang naon sia mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot usia tuh hartop teu leumpang akina rusak atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagarak eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun Kanjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkan Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teu eureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar eueuh nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teu eureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai diperhatikan iya tanda-tanda iya bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manismu tidak ngajawab sangar tidak ngajawab kabeh nyebutkan ente dajjal ente Mahdi tidak kakarak maka sebu wallah ente Mahdi kakarak ditangkap perjuangkan Mahdi ilah
Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantak kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gaple teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, eleh ku Dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku Ashabul Kahfi nu ayeuna di Yordania. Nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Gila Ashabul Kahfi. Wah, buuk ngarundai ka handap. Lantaran besar bararebu tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjang jasa halis muna panjang nuantak besi ayah di mana bae nubukna panjang wah iya Ashabul Kahfi kajian kuku mah sing hade ulah di baturan sing hade juri ieu mah ieu turun di Gunung Karang masalah wah gararaga muksal binatam likho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudag ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Dia udag terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya. Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nyanuhankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon kan. Aya pangeran urang pangerankeun yuk. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing mah rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang. Mulai bahala kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui dinya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta asal ngambang itu maut nu ibadah ke Allah marah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedengkeun ieu de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi. Engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluat di badak kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagula rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok pala di daharan bae ieu binatang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya aja Zulkarnain dipuat dina Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia
seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu? Sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan. Urut Kangjeng Nabi Lut kamari laut mati aya kanyahoan. Kabeh aya ieu teh di dunia. Nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain. Ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya keneh. Kapalna aya keneh kapalna. Geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arad. Di Gunung Arad, Arad teh di Turki. Eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan kalau Amerika pernah asup ka hiji daerah nyarage kaget kok hewanna kos karari ceulina lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nyalaga di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar tak aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanana ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang mun ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya di nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dieu, di ketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari zahir kadeule ieu lamun urang dibukakeun hijab tret dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeule ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah Dari kebaca bakal Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir pararayah lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilip araraya loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama letikan tihimar hampir sarua jeung himar begal cilina rancung biasangan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagaan ge pohara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau ngeunah geus tinggal nu kafir sia mah kafir sia kafir sia ge deuleu tarang sia sia kafir sia ge atuh kafir kabeh tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa
lalaki kurang tak engke bakal lalaki diudag-udag ku awewe datang ke lae ka tangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki ku eueuhna lalaki lamun hayang makmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah tuh di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus eta geus hayang beres percis kos kotok bae geus beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik nah aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh geus geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu atuh hayang boleh di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus ku sebab zina kabehan ngan ngomongna teh kitu hayang belah di dinya atuh cekna belah ditu ke naon ih teu lalikat aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi setelah Dajjal setelah Dabah setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe numantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyahoeun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu batak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae aing cabut nyawa aing nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon nu batak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl Allah mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu si gotaka teu mangpaat sama sakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah numatak pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aja Jokowi naik Ahok kafir
tidak menutup kemungkinan engke Serang Bupatina kafir, Pandeglang Bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu, oh di Pandeglang si Tegwan, ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus beres kabeh. Ayo sia mangkaning deui bae tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae gapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta sa? Si Haryati, Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna nu boga nasa? Anu ditangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tempat loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta? Lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh ada kristenisasi anu lain lalagaan. Sementara pemerintahan urang wahe. Kiai nu aya di ditu kuahe na 4 kali. Deuk kumaha deui atuh. Lain teu diperjuangkeun jak geus ayana. Ya otomatis lah kafir. Ya terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun. Nah, kadeuleu geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyin gereja sadaek-daek. Nah, ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang eueuh nu handle, nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ka Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, neuk kumaha henteu, bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeng kulon. Sakar kulon? Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyamueun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy mah lah sabira baduy atuh horenganan cak kolot baheula tuh ke mau baduy terus kau nggak lembur nuluan jalan orang dongeng menjeng kolot kos gitu nggak bakal orang diperangan waduh baduy usahawan orang Amerika ku hari teh geus boga satelitnya na orang lempang ka madabe ngising ka madabe geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae na haye sia jepeni deuk ka mana lumpat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheuh pencet jaheuh pencet jaheuh salah mencet waduh sempak sial kumaha sial salah mencet aya kiai itu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu aduh, Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta mah kan aula nu kos itu mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa
Didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus esen yang masjid. Syahadat tinggal sana. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadat min qabl. Teu aya faedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para raja syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangfaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tatadina manehanana teu pernah ibadah. Teu aya mangfaatna. Nyana iman nama ka Gusti Allah, cuma teu pernah salat, teu pernah puasa. Harita mulai tobat ka Gusti Allah, la tanfa'uha taubatuha, teu mangfaat tobatna. Geus bae, doraka bae. Sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka. Oh, tobat-tobatan hari itu. Nisat. Masya Allah. Itu kene ka para ulama sono jasa dijuk-juk di mana aya. Di mana bae ku sono lantaran ulama teh. Aya kecap na cek Kangjeng Nabi al ulama'u warasatul ila ulama Golkar ente tah geus pasti henteu beta mah ulah mang-mang deui henteu besi mang-mang cenah ente pastikeun di jero hati illal ulama al Golkar besi cenah ente bae geus pasti kan henteu beta mah lain deui geus sebabnya dakwah lain ke Allah, dakwah ke Golkar. Wah, ulama petilu memberhenti. Wa illal ulama petiga. Wajana pegawai mah asana memberhenti PKB mah henteu. Wa illal ulama PKB. Sarua sebab dakwahna lain ke Allah. Tapi ngajakan ke organisasi jeung ka partai. Wajib sanajan di partai ge atuh idik warasatul anbiya mah warasatul anbiya bae ngomong naon sia soekeun zakwai. Beur sia. Panaya cirina tuh. Cirina lamun ulama Golkar ngajak ka Golkar urang henteu daek bendu manya ulama warasatul anbiya kos kitu pantogeun habek cirina aya urang diajak ku ulama petilu teu nurut marah nyana bendu teu sasalaman bid'ah bu apa kos kitu amat si ulama PKB gitu kayaknya PDIO namanya mah ulamaan jurid ieu keur carita ulah salah cinta sebab cinta ka ulama Golkar mah cintana ka duitna cinta ka ulama petilu wah ka duitna kitu kene ulama-ulama nu lain berarti ulah mang-mang di besi aya ka mang-mangan kula mah teu ngaleungitkeun mang-mang ulah mang-mang di lain warasatul anbiya geus we sakitu wah cenah kiai mah sok teuing ih sia mah mau ke wah-wahan keneh bae mal ka sorga sia lah terlalu cenah ki uji mah sabodo aing udah terlalu dan teu sia mah teu lagu oma terlalu mah. Aduh, Masya Allah ya. Supaya kita mang-mangan biasa-biasa bet teman sapira ulama bacokok teman begitu. Jadi ulama warasatul anbiya mah ulama anu sejuk anu dakwahna lain bilisan hungkul tapi bil fa'li wal ahwal wal qalbi ngajakan ka Allah ngeunaheun sahabat nu datang dinasehatan teu pernah aya kelompok-kelompok
nuduhkeun make Al-Qur'an make hadis lain make hawa nafsu sebab di jero hatena hayang ridho Allah sieun ka Allah besi salah mantak eta al ulama'u warasatul anbiya ulama ahli waris para nabi kecuali jelema atau ulama mukhalif jeung para pemerintah eta mulai tuh kitunya jadi tergantung kumaha pemikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah ka Kangjeng Rasul ka para wali ka para ulama sono jeung teu sonona tergantung masing-masing geus kebal aing teh kapanggih jeung lurah jakna sono jasa lantaran biasana nyana lumayan sok saya sabungkus 2 bungkus sono kaji samsuna kitu teh sono jasa ka pacamat lu lumayanan sono na kaca aing mah teu sono jasa ka kiai teu sono jasa lantaran kain nyarekanan bae sia teh kiai terserah awak ora kudu diseseh diintrospeksi ke kunaon dia awak aing jadi kos kieu sonona lain ka Allah lain ka Kangjeng lain ka para wali lain ka para ulama malah kabelah dieuna mah kasono urang ka para ulama diulah lah ulama mah jelema atuh make jeung disono-sono ulah dituturkeun cukup bae Kangjeng Nabi geus ulah make ulama-ulama amin rais tah mah PKS tah mah kos kitu teu make ulama deuk kumaha salat teu make kopiah pakai celana terus baik kadang-kadang make training jadi ke sholatnya mana pemikiran SKJ tak tokos gadar itu kan akibat pakai ulama kebelah ditulah geus ulah cinta ka para wali Allah malah teu percaya ayana wali Allah padahal tetela dina Al-Qur'an ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun wahabi dibaca kunya Al-Qur'an tapi ketika orang nyaritakeun para awliya Allah nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun ajaran-ajaranna nyaritakeun kitu Abu Hasan Asy-Syadzili nyaritakeun Imam itu Ibnu Alwan dan lain sebagainya nyana ciciduh bahkan ngapir-ngapir kuari geus ambalayah di Indonesia belah luhurna deui geus ulah nuturkeun ka para sahabat teu kudu geus cukup bae ka Kangjeng Nabi lamun deuk hiji bae sahabat teh Sidina Ali adapun Sidina Abu Bakar Sidina Umar Sidina Utsman lain-lain teu kudu tah kos kitu mah hiji bae Ali Syiah tah kos ambalayah kuari di Indonesia terjadi Madura terjadi di Jawa Timur kuari geus aya majelis taklim Syiah di Jawa Timur gede terus ka dieu ka urang ka Jawa Tengah Jawa Barat di Banten mulai geus aya Syiah unikna jeung anehna nu mawana habaib
nukudu cinta ka kanjeng Nabi, cinta ka para sahabat, cinta ka para aulia au tegep wa para habaib mun kos kitu ieu nyanan nu mawa syi'i. Oh cocok wari di Tangerang